Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. ngahaturkeun kemang gaduh muji syukur kayang agung muji syukur kayang agung Nedawidi maha suci sewasiwi siliwangi sewasiwi Mitra kaum dangu. Hatur nuhun kanu parantos manco dongeng Mang Anggang. Mangga mitra. Minangka apresiasi Mang Anggang tina anu tos lebet maparin komentar. Urang aoskeun ayeuna sakantenan nyenggol kanu parantos ngarojong dongeng ieu. Aya saha cenah Mang? Mangga mitra. Urang aoskeun anu kalomentar dina dongeng lalampahan si Kasja dina episode anu kalima. Mang Angga ngaoskeun teh dina rekaman episode anu ka-7 mitra. Anu tek aoskeun mangga bae teras komentar dina setiap episodena. Aya saha cenah Mang? Mangga kin urang riksa heula. ping di jaring nada di jaga diriksa Tah mitra cik kurang bukanya. Aya saha cenah Mang? Anu parantos komentar dina episode anu kalima. Kin urang aoskeun hiji-hiji. Urang urutkeun ti handapnya. Aduh seueur mitra geuningan. Urang senggol-senggol we ya. Seueur geuningan mitra. Anu parantos komentar teh. Kin heula sakedap. Cobi. Aya samang kin sakedap. Aya Neng Alika-alikanya. Neng Alika-alika. Assalamualaikum bismillah insyaallah saurna calik deui di bumi abahku. Mugi nyandak barokah salamet Kemis 8 Januari 2002 genep. Barokah berkah masyaallah rahayu abahku. Hatur nuhun Neng Alika-alika. Aya Teh Lili Sumarni abdi mah mani tega sieun orokna naon ta eta. Teuing maksudna naon. Hatur nuhun Teh Lilis Sumarni anu tos manca dongeng Jurig Cai Walungan Citanduy. Aya Kang Asep Saipudin
ari si Kasja ka mana anu diceritakeun teh geuning lain nu boga lakona biasana jual tamat teh mohon leres teu kadah hariwang teu kadah janten pertanyaan ieu strategi Mang Anggang untuk meningkatkan viewers nya moal paham penonton mah nya jadi kumaha Anggang di thumbnail lalampahan si Kasya naon tujuanana nya mangga eta mah kanu malikir we eta mah ngajelaskeun anu teu mikir mah atuh hese aya Opan Sopandi ari si Kasyana ka mana cenah atuh ari balangsak teh ka bina-bina teuing kitu nya heuh nuhun Kang Opan aya Dede Supriyadi jadi hobi ngadangukeun dongeng ti saprak ningali channel Mang Anggang resep mun nyarios cager cenah kitu nya nuhun Kang Dede Supriyadi Kang Dede Supriyadi ieu minangka panonton nu teu loba pamenta nya upami panonton loba pamenta kudu sesuai dengan transferanana nya jangan mengatur-ngatur kalau Anda tidak memberikan segelas kopi nya gitu zaman ayeuna mah kedah kitu mitra kedah teugeg urang bisi kalindes aya Cucu Supriyah Manco hatur nuhun aya Kang Deni Susanto Manco nuhun Ridwan Nurbayan Manco Mang nuhun aya Neng Alika deui assalamualaikum bismillah masyaallah calik deui di bumi Abah hatur nuhun aya Guru Dadang 20 dinten Manco Mang Anggang saurna hatur nuhun ka Guru Dadang aya Karwita Simatupang Mang Anggang lanjut dongeng namun antosan sakedap dilanjutkan ku Mang Anggang mah tenang we ayatin malam 8 likur malam 28 puasa Mang sauna hatur nuhun aya Ismi Petriasak salikur teh 2 hiji cenah nuhun aya Kang Pepen Sunandar Manco ti dongeng si Buntung Jago Tutugan hatur nuhun aya Divare hadir aya Lela Nunung salikur teh peuting kadua hiji malam Lailatul Qadar Sundana teh likuran malam ganjil nuhun aya Abdul Mubarok Depok hadir Manco deui purungah nuhun aya Cipoah Cingceng dug dulug dugdag nu budug diudag-udag cenah mohon leres aya Mamah Tita mugi sabar tawakal jang inem ibadah kana waktosna berkah haji jang inem saja jang inem aya Truhyat Cimindi Manco nuhun aya Pangkeh Doyong Manco deui mangaji prungah nuhun aya Kartini assalamualaikum Mang Anggang rengas dengklok hadir Manco nuhun rengas dengklok aya Ridwan Nurbayan Manco nuhun aya Guru Dadang malam salikur mah pamit lepat 2 hiji dinten punten cager cenah nuhun aya Lili Sumarni abdi mah tegasieun orok kena teuing tah aya Eli Karwati nuhun bismillah alhamdulillah hadir sonten mengaji episode anu kalima mangga mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun prungah nuhun Eli Karwati aya Neng Alika pamit telepat salikur 2 hiji 8 likur 28 nuhun aya Yudi Sesa Serpong Manco deui nuhun aya Sewi Bibong Badol naon tah hadir selalu untuk Mang Anggang diantos-antos dongeng seru teman kerja sehari-hari nuhun Serpong aya Eka Kartika duh episode ieu mah nyesek kana dada panggantikeun atuh Mang Anggang ka tenang sabari masian saweran nya upami aya pamudut masian saweran arek 1000 cek paribasa naik 2000 arek 5000 pantos saya nomor rekening tinggal transfer ke Mang Anggang 10.000 15.000 teh jadi masalah Mang Anggang mah penting kaikhlasan nya tong tega tuh tukang dongeng teh capek tukang dongeng teh tong loba pamenta Teh Nur Jamilah assalamualaikum hadir Manco pangarsa hatur nuhun Teh Nur Jamilah Teh Karwita Simatupang nuhun dongengna sae Aisyah Isma Amalia hadir Manco Kalipusang Pangandaran nuhun Neng Isma Neng Mamih Ratu Nur hadir ngadangukeun episode kalima nuhun Mamih Ratu Lembang Edi Setiawan Bogor Darmaga Manco hadir Mang nuhun Jainah Jakbar hadir Manco prungah nuhun Risma Cianjur hadir deui
Wilujeng siang manggang nuhun Risma aya ahya karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Purwakarta hadir Kang Haji Prungah. Hatur nuhun Purwakarta. Muhammad Sidik eta si Sanukri kejam emat bener. Sanukri kejam jika anu maranan codogeng manggang tapi nyawer tapi loba pamenta kejam. Miratin Hasanah selalu ditunggu teh manco dongeng manggang Prungah nuhun. Ayah Samad Basir hadir manco dongeng Sunda anu dipedar kumang anggang. Mugi sing jeneng salamina dinanggang mulai budaya Sunda nuhun. Samad Basir aya Yati Sumiati. Assalamualaikum Mang Anggang Bogor manco nuhun. Aya Florentina Ning hadir manco hanopis Mang Anggang nuhun. Aya Bambang Triana. Assalamualaikum Lembang manco hadir deui Mang Anggang Prungah. Capek Mang Anggang sumpah macam-macam komentar capek. Urang sebutkeun namina we lah. Cacap Komaludin nuhun. Tin nuhun sareng Jenal Titisan Sunda cenah. Nuhun ti Subang. Nuhun. Mangga mitra sabaros teh nyongkolong teh kana waktos ulang barandungan bae dongengna. Prung Maha suci sewasiwi siliwangi sewasiwi anan syukur we aya nu bekas saurang-saurangan mah. Sugana tu hari aya nu jadi saudagar mah teh senganjuk. Tembal Nyiwarsi. Geuning atuh can kadeuleuh da dasar. Rek iraha cenah? Ih, mana eta cenah? Cek wanci mah modalna dikumahakeun geuning ka Cirebon teh. Dimulutkeun. Anya dimulutkeun, nyawa atuh teu ngalarti. Ih, baruk. Atuh da teu saboong borong batur mah aya palakiahna. Geuning aya wae di dieu. Tindit ka Cirebon. Pan ku eta. Wah, ku semah kamari ieu teh di bawana meni dagdag-degdeg ngawulan teh eta teh. Hayam gabeak sabaraha boa. Hayang neuleubeukahna we. Mana teuing engkena. Ayeuna ge geus kawas-kawas geus rada beda tincakna teh. Meni geus tanggah we leumpangna oge. Sahana pamajikanana? Dua nana. Kuring mah paur kalayak we mun geus baleunghar teh. Nyisi batu urang mah ngarumasakeun sakieu-kieuna. Kuring ge mun boga mah hayang nurutan ngamulutkeun pimodaleun. Sugan wae undakna tina dagang oncom teh. Tak kieu we saumur-umur. Tong kieu we saumur-umur. Matak naon deh ari boga mah kade wae ari geus beunghar teh tong poho ka kuring. Sakalian kapongpongan mah bere nginjem. Alah, cana naon geus rusuh nginjem. Lah tuh da kuring mah kieu we geuning butuh saumur-umur. Nya sugan sarareanya urang mah nya. Bongbong heureut bahan teu oleh torad. Nasib meureun nu leutik jadi letak. Ari ras kadinya mah meujeunna sanukri ti paporose hayang beunghar teh. Nu matak teu ngabibisani ge wa mah. Ceuk wauna bari ngabulaeh nyeupah. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar Ayah Sarika tapi pangbakti di semua Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun.
Mitra kaum dangu, poe kapoe geus kaliwatan. Beak minggu kurunyung bulan. Dina kaayaan anu samodel kitu, bulan mulut geus parem, sasat geus cangkel beheung. Sanukri jeung bojona ngarap-ngarap Abah Abdul Rojak Sumping. Sasat geus cangkel beheung Sanukri jeung bojona teh. Ngarap-ngarap Abah Abdul Rojak, tapi oleh si Abah Wali teh embol-embol eueuh kalangkang na acan. Ini Allah geus teu sabar hayang geura-geura dasar jualan batik jadi sodagar. Kabayang saban wanci teu weleh ngeber-ngeber dagangan. Poe kapoe teh dina nungguan si Abah Wali datang, gawena saban wanci teu weleh ngeber-ngeber dagangan. Ari keur salse teluput ti diajar nilep jeung majangkeun samping nepi ka ngahaja masang gantar nu dijieun tina awi ditunda dina bilik di tengah imahna. Hal eta teh dina raraga sangkan engke mun geus waktuna kariprung teu karagok deui da ceuk salakina cenah. Ari dagang teh teu cukup ku apal kana regana wungkul, tapi kudu jalingheur dina majangna. Kusabab kajeun samping alus, ari teu bisa majangkeun mah cuma tembongna sok siga goreng kitu. Atuh samping opat siki teh mani geus leuseuh balas dikucal-kucal wae. Kituna teh bari jeung ngalamun ngawawaas karesep engke bari bisa mapanas maru ngubaran ka nyeri hate. Nenjo manehna beukah teh moal teu ngulahek cenah. Bari bisa mapanas maru, kajeun maruna sakumaha pinterna oge dagang sabongbrong, moal bisa nyusul manehna. Da manehna mah boga pamuntangan teh. Sakumaha pinterna oge dagang sabongbrong, moal bisa nyusul. Aya Abah Abdul Rojak kaguntur ku modalna anu teu lalawora, sasat dimunggahkeun heula dina bulan mulud teh. Turug-turug kapanan salakina teh cenah kakasih wali. Bagjana kaseundeuhan ku berkah keun sina karasaeun cenah. Cua ongkoh tah ka salaki si warsiah teh kitu. Asa dicoogado kitu mitra nyi Allah antang pisan ari geus ngawawaas maneh teh. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh. Panon poe meletek ti belah wetan, cahyana beureum sumiratlir kingkilaban nyangan langit.
mawa harapan anyar keur sakabeh makhluk nu kumelendang di alam dunia. Papadut anu kandal nyasakeun ciremis nu ngagarendang dina tungtung dang daunan. Tingkarat selak murag masehan endahna alam lembur dina mangsa harita. Sora hayam kongkorongok patembalan ngahudangkeun pangeusi lembur. Sangkan gewat sacabakna. Nu tatanen geus sayagi maranggul pacul ting araleut muru ka sawah. Nu daragang tatan-tatan nyayagikeun daganganana. Barudak nurek sarakola paciweuh nyiapkeun kaperluanana sawareh rame digambreng ku kolot-kolotna. Dina kaayaan anu samodel kitu Sanukri keur ngalange we di pawon bari siduru di hareupeun hawu kadua pamajikanana. Lah ku amlengnya abah teh mani geus jadi beheung sosongge teu nungguanana, ceuk Sanukri di hareupeun hawu bari ngusapan beungeutna sababaraha kali. Kaditu meureun kanu sejen heula Akang. Da lain urang wae nu amanat teh. Mangkaning lalampahan lempang kapanan. Tembal pamajikanana kalayan Daria. Aduh aing mah meni asa nyeri beheung sosongge teu nungguanana deuleu. Atuh geura nyiar wae ti ayeuna besek tetanggungan mah. Ame engke teu harese deui Kang. Abah sumping isukna urang balanja. Tong lila-lila nyileuleumkeun modal. Enggos, saya tahu ge enggos, geus pesen ka urang Dharma. Rebo hareup cenah dianterkeun. Akang, alah. Nah jauh-jauh teuing. Urang baru buge bari saeun lain. Tuda beda deui tanggungan batik mah. Teu cara wadah beas. Jabah ini sumungkul teh juruna ge kudu diselapan hoe. Disokoan deui. Salang maneh ku hoe cacing geus moal pasti moal nyaho tuda awewe mah. Ceuk Sanukri bari jung nangtung. Arek kaluar imah. Arek ka mana atuh ayeuna? Arek ka sau. Cenah omongna teu kebat. Ku sabab kapegat ngagebeg hatena. Kaburu inget ngomong reka sawah pan sawahna teh geus dijual. Bubuhan tadina geus ngalemah isuk sore ka sawah ka kebon tara aya poe lowong meureun. Atuh akhirna magaro-garo teh ateul Sanukri teh bari ngaharuk sup deui kas asup ka imah. Cileukeuk disengserikeun ku pamajikanana. Sapoe eta mah mitra nepi ka beurang geus kaganti ku peuting. Panon poe oge teu karasa geus nyerekem nyumputkeun cahyana nu sapoe jeput menceran alam dunia. Pancena ayeuna mah dipasrahkeun ka sakadang bulan jeung bentang nu tingkar tip pikeun ngahibaran alam pawenangan di palebah dinya ku cahyana nu saaya-ayana. Dina kaayaan anu samodel kitu wance tengah peuting sabot sawatara manusia keur talibra dipepende ku kacape sarta diayun ambing ku endahna alam pangimpian. Sanukri jeung pamajikanana anggar ngalelentuk nunggu Abah Wali sumping. Di luhur langit bulan kawas nu surti teu caangem prai kapulas ku mega bodas. Halimun peuting geus mimiti ngarei ngayapak kasiring ku angin gunung. Ngarungkupan pilemburan, ngarungkupan tatangkalan dipapai sajumpluk.
Mitra kaum dangu, urang singkat we nya. Silih mulud Jumadil awal, Jumadil akhir, Abah Rojak tembus-embus bejana. Boro-boro datang teu beja-beja acan, eueuh kalangkang-kalangkangna. Sanukri kadua pemajikan anak sasat nu ngarep-ngarep geus samarpolah. Ari rek disusul teu apal padumukanana da puguh jelema saliwat teh. Dina hiji sore pisukeun poe pasar aya jelema pupuntenan di lawang hareup. Sanukri jeung bojona paheula-heula muru da moal saha deui tangtu si Abah nu sumping teh. Kitu ceuk ingetanana. Hate geus surak miheulaan. Duanana mani ngagelek dina lawang cara barudak nu muru-muru indungna tas ti pasar. Nah atuh ari srog teh teu ku hanteu jenghok weh maranehna ngajenghok da teu wawuh kanu pupuntenan dina golodog teh saha boa da teu samar-samar acan boro-boro inget lalaki tengah tubuh dilohen dikampret sarung dibebeurekeun calana keper hideung ngurung tuur boa piwarang Abah ceuk Sanukri dina hatena. Ari Abahna ka mana? Boa teuing damang ari eta saha? Punten kulan laras kitu ieu bubina jang Sanukri teh ceuk Semah kalayan Daria. Laras mangga calik cek pribumi Nyi Eloh rikat nyokot samak bar diamparkeun dina dipan ditepas. Saha teh salira teh cek Sanukri bari ngasongkeun leungeun. Kuring teh jurungan. Saha? Jurungan. Cenah cek Semah deui teu kebat ngomong kaburu Nyi Eloh calangap manten. Jurungan saha? Jurungan Abah. Jurungan Abah sanes ieu teh. Nyi Eloh nempas. Semah rungah ringe ngadenge nu nanya kitu teh. Abah mah sanes jurungan. Kuring mah dijurung ku Kang Mad Saleh ti Dharma. Naroskeun artos besek teh kedah kabantun ku kuring enjing ari wangsul. Kang Mad Saleh geus lami teu tiasa ka dieu dan nuju paila bako teh aya dagangan. Kuring ge ka dieu teh pedah gaduh tagiheun saeutik urut kapungkur. Tambah lengoh ngabantun bako Cijambu 2 peti yeuh. Sesa dagangan ayeuna teh kulan. Sugan teh jurungan Abah. Sugan teh jurungan Abah akang. Cek Nyi Eloh bari asup ka imah. Pepeujeuh cenah kedah kabantun ku kuring dan nu nyieuna ge geus nanagih bae rek ditambelan taya gilireun cenah. Kumaha atuh da can aya cek Sanukri. Tempo bae heula kitu. Nah bisa ditempo. Da kitu cenah Kang Mad Saleh teh manipok-dipok deui mepeujahan. Aduh sanes ngalaworakeun tapi ayeuna mah teu acan aya. Sumun ditempo teh iraha atuh. Ditempo-tempo eueuh da bareto diugah ageh teu jol wae nepi ka kaceot deui duit teh. Kumaha atuh? Kumaha picarioseun kuring ke di ditu mana teuing handeulna.
Angkewe kitu ari Kang Mad Saleh ka dieu deui tangtos kacandak. Ayeuna mah keur kapamong pisan abdi teh. Oh. Aduh kumaha atunya. Biasa tuh gitu oge sae kuring namanan Dharma kata tahan. Cek semah bari terus amitan. Mitra kaum dangu, parem bulan Rajab, sanukri beak pangharapan. Pamajikan anak mah geus cerik bae, awakna geus arorot pisan balas kurang dahar, kurang sare. Gawena ngutruk wae nyarekan abah si Inen nagih ladang domba ngagagajag. Yang uki kumaha teh aduh tembe teh kuring teh butuh. Duit teh meuli sakieu keur pusingna. Ti mana we atuh Jang Uki? Da hutang mah kudu dibayar. Geus rek sataun isuk sore wae teu kaursok. Ari teteh meuniku teu gablek karunya ka jelema teh. Teu aya ras-rasan pisan ka tetangga teh. Nya ari eueuh kudu kumaha? Sanukri merongos. Jang Uki, peda we pejana ngajual sawah, ngajual kebon. Piraku teu kanjat nyimpangkeun keur mayar hutang. Karunya atuh ka budak yatim. Hayang puguh wae kuring marek mayar moal. Arek. Sok atuh. Sok, tongan urak arek wae. Si teteh nyari can aya na kudu naon dibikeun. Paribasa can aya. Teu cara ka jelema saliwat Jang Uki mah. Ladang sawah, ladang kebon dibahankeun. Mun merlukeun babayar heula bisi ka bawa pae asa ditipu teteh mah asa digarejut. Jel kadinya hanyat murus. Cek indung Sinen bari ngajengkat balik. Mitra kaum dangu, sanukri tenembal deui. Pamajikanana ngahep-hep we di imah ngadirengekeun. Teu bisa kukumaha darumasa. Tadina mah rasa mokaha. Diengke-engke keur kana koprah rek mayar teh digolangkeun heula ngarah perelekna sugan lunas ku batina ameh asa teu kajinisan. Jol nu ngahatean kana dagang batik. Duit kabeh dipasrahkeun. Lat we hutang mah kapopohokeun.
Mitra kaum dangu, bulan rawah katompernakeun, teku hanteu torojol Haji Bahrudin ngajareg nagih ka Sanukri. Lain tenimbang cenah, da bareto oge bareto nyontang modal bakat ku karunya. Nu ditagih ngirung tepuguh cekeleunana, sanggeus diriungkeun jeung lurah, teu bisa mungkir deui kapaksa imah Sanukri di Jabal. Ku Haji Bahrudin dijual kanu butuheun, da asalna ge duit modal kudu jadi modal deui. Sakitu ge aya keneh ras-rasan Haji Bahrudin teh. Dapurna mah diiwalkeun, da karunya cenah bisi eueuh keur nyiruruk. Kitu. Ngan balong mah keukeuh kabawa kana bayar hutang. Kunu meuli diruag dipindahkeun. Sanukri mewok kadua pamajikan jeung anakna di dapur. Tari pati wani nembongan, maksud teh punten, tara pati wani nembongan teu kaduga ku era, teu kaop nenjo nu ruang riu ngawarangkong sok kaisinan. Asa pada nenjo pada ngomongkeun, nu tas babantu ngaruag imahna hari weus-weus nyarita ka baturna di masjid. Aduh, kuring makarunya kasih Sanukri euy. Nah, aya milik goreng-goreng teuing nya. Sanyana mah teu tega kuring teh milu ngaruag teh, ras ka awak sorangan. Salahna sorangan atuh Sanukri mah. Ronjatan teuing. Okor-okor greg pageuh make hayang kaleuwih itu da. Naon cara geuning? Morojulang poho deui. Ha ngalepaskeun pesing, ho eta morojulang ngalepaskeun pesing euy. Mending dewek atuh balantik minyak leletikan. Modalna tanggungan jeung tak-tak. Kapang letikan nganjuk regayang diangkeun, balik yang setor jenis aya leuwih. Nah dihakan tibra hate teh euy. Nya oi, tapi saumur-umur eueuh benyatna. Tah geuning dewek oge kalaka, tak-tak we mani kandel sasanggaeun. Ceuk baturna tukang minyak deui. Keun wae deuleu. Dapon mayang pan Sanukri mah ayeuna. Rek kumaha geura? Urang wanamanan buburuh logor. Darap tuman sing horeng teh geus sadia tanggungan sagala rupa. Alus pisan kapanggih di goana mah basa babantu teh. Sudah tadi nama geus asa heueuh jadi saudagar batik uri-uri geus karunya aing mah kasih Sanukri teh. Ceuk nu ngagorah. Mitra poe ka poe Sanukri pada ngaromongkeun. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan, nepi ka pananggalan puasa, balik ngarit sinen nyampak semah di imahna. Keur diuk we ditepas, jajaka anyar pinanggih, papakeana ginding, olohok we nenjo semah teh, rek nanya era si Inen teh. Ujang teh lain si Inen teh Oh nya, tembal si Inen jegreg wae da kitu tumana. Ka dia atuh. Ieu teh kakak teh kapanan? Ceuk semah teh. Si Inen ngahulang we gaweena.
dihiap-hiap teh anggur pupunduran bangun era bangun sieun semah ngojengkang nyamperkeun nyekel tatakna dikitu teh sinen payangkad boyongkod katembongna semah teh bangun kacida sonoweunana panona cari nakdak kamana emak eueuh kamana keur nutu di mainem susulan cik aya kakak gitu cek si Inen asa-asa si Inen terek indi teh kalah ku dikekehan teburung si Inen lempang daekeun mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun telila katembong biar wiah datang rurusuhan lempang bari nyingsat samping kedua leungeunna tika jauhan keneh geus netepe kanu diu ka dina golodog imahna teh beki deket beki sidik beki teu sabar sigana teh astagfirullahaladzim eta teh si Ija mak si Kasja bari nyamperkeun gabrug dirangkul bari diceungcerikan si Inen ngajengjan we neleukeun tatangga rabul kaget ngadenge nu bidang dam geus puguh nu sosonoan mah leungeun we kahariwang teh maksud teh leungit we kahariwang teh nu ceurik repeh tuluy silih tanya mak mana bapak mak cek si Kasya gauk deui indungna ceurik sanggeus aya nu ngabejaan goak deui si Kasja pada nyombo pada ngalalemu lila laler weh tuluy ngaguar kikiriman rupaning dahareun dibagikeun harita keneh sakur nu aya walatra kabagean tina koper si Kasja ngaluarkeun papakean sok kaindungna sing sarua tilu waktu ngaluarkeun papakean keur bapakna sararea ngalimba puguh deui jenisna jeung indungna mah cimatana juh deui si Inen mah teu dikirim papakean jadi kaputeunana wae da teu kacipsa dedeganana cenah da baheula teh ditinggalkeun masih leutik keneh ku si Kasja teh bisi teu meujeuhna kitu geus kitu mah tuluy si Kasja teh pada nanggap mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang anu dipikadeudeuh dipikareus ku Mang Anggang salawasna nunuju ngadangukeun dongeng Mang Anggang urang teraskeun sapagodos jeung judulna ieu dongeng lalampahan si Kasja sanajan teu didongengkeun sacara rinci ngeunaan lalampahanana
Kumargi masih seueur keneh naskah dongeng anu sanes anu kedah dipedarkeun ku Mang Anggang. Mangga urang bujeng enggalna bae. Katambih deui ari nyaturkeun lalampahan si Kasja mah kirang seueur pulungeunana pikeun kahirupan urang sarerea. Da manehna teh sasat kabur ti imah teh terus buburuh jadi padagang. Ari lalampahan si Kasja teh kieu mitra. Harita samantas kabur ninggalkeun lembur. Manehna terus nuturkeun urang panumbangan. Nusok dagang mulang ka Palembang. Menang 4 tahun ngagendek na teh. Sanggeus apal kana jalan dagang tuluy diajar macakal sorangan. Modalna muka ceng-celengan, da buruhan tara dicoceng. Kurang saeutak saeutik ditambahan kudunungan. Remen pulang anting teh mah ka Batawi ka Bandung nyiar dagangan, tapi rek balik teh ka lembur engke deui. Kusabab hayang bebenangan heula. Tah kitu lalampahan si Kasja teh. Rengse cacarita regot si Kasja nginum cayeun teh panas bari ditiupan. Sararea nu ngabarandungan sarega pisan malah pating olohok we basa ngadenge nu nyaritakeun lalakon ngumbara teh. Bari semu milu atoh teku hanteu cenah Kasja teh geuningan bisa balik mawa kabungahan. Ngan si Inen we nu teu pati ngadengekeun teh jongjon nini mang kaputeun. Tah Inen, Cek Wainah Waunah maksud teh punten. kumaha cek wa bareto? Pangeran mah welas asih. Kapanggih geuning ayeuna mah? Cek Waunah kalayan Daria. Mitra kaum dangu, maleman lebaran dapur indung si Inen haneuteun teu kawas taun ka tukang. Biar wiyah ngeprek wae olah ti beurang keneh. Si Inen jeung lanceukna maridang dirubung-rubung ku babaturanana bari nyareungetan pepetasan di buruan. Mitra, bunga lebaran tahun ayeuna mah Id hartosna balik fitri, hartosna kasucian. Janten Idul Fitri hartosna balik kana kasucian. Kasucian anu mana? Kasucian anu sifatna ajaliyah. Sabab sadaya jalma anu kumelandang di alam dunia asalna mah suci. Allah Subhanahu wa taala kantos naros ka urang di zaman ajali. Alastu birobikum. Nah ari kaula teh lain pangeran aranjeun. Urang sadaya ngajawab, bala syahidina kantenan abdi sadaya nyaksi Gusti teh pangeran abdi. Mangga urang lenyepan sapalih ulama tasawuf
ngamaknaan Idul Fitri teh janten 3 makna. Nu kahiji i'adul jasad min al-masyiatil ila at-tataati. Balikna jasad urang tina maksiat kana taat. Naon ari maksiat? Secara bahasa maksiat hartosna al-khuruju anit taati wa mukhalafatul amri. Kaluar tina taat sareng sulaya tina parentah. Maksiat teh timbul tina sifat dasar anu aya di manusia. Sabab saur mantena aya 4 sifat dasar dina diri manusia. Kahiji sifat rububiyah, nyaeta sifat kapangeranan. Misalnya sifat takabur, kumuluhur, tafakur, sareng anu sanesna. Anu sakedahna dipimili ku Allah, tapi dipilampah ku manusia. Kadua sifatna setonia, nyaeta sifat anu dipimili ku setan. Contohna sifat ngewa kasasama, al-bugdu, dendam kabatur, al-hikdu, sareng nifak. Simpulna manusia milampah sifat-sifat anu padahal eta teh sifat asli setan. Katilu sifat bahimiyah, nyaeta sifat-sifat sato anu lindek saperti maling, jinah, sareng anu sanesna. Ari anu kaopat sifat sabuiyah, nyaeta sifat sato galak atanapi binatang buas. Cirina resep nganiaya kabatur, bungah lamun bisa ngarogahala sasama sareng sajabina. Tah biasana maksiate muncul tina sifat bahimiyah terus jadi sifat sabuiyah. Upami 2 eta sifat tos kumpul lahir sifat setonia anu akhirna kana sifat rububiyah. Upami maksiat tos jadi kebiasaan manusia, biasa jadi manusia nganggap dirina lir ibarat pangeran. Mugia urang sadayana sing dijauhkeun tina sifat eta. Nu digambarkeun dina dongeng ieu nyaeta pasifatan anu dipiboga ku sanukri, kabuktian pisan. Dina peuting lebaran harita mah sanukri hujan ku Cimata. Beda pisan jeung lebaran tahun kanu katukang. Sanukri di mahna teh ayeuna mah ngan saukur sacaang-caangna ku lampu cempor. Hatena mah banget ku poek meuni mongkleng. Torok tok dug dulug dugdag, torok tok dug dulug dugdag, dug dulug dugdag. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Mitra kaum dangu, sorat takbir jeung dulag ngajulan jajantung sanukri dina peuting harita.
galindang na tinuma sigit jeung raong na sora anu takbir ngahudang nalangsana nyeri perih tanggeus-anggeus rumasa manehna geus katipu dipacikeun ku jelema anu saliwat. Brai berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parengku seniman, penghargu sarjana,